Di suasana hajatan pernikahan di kampung Surabaya, sahabat. Suasananya mau hujannya, sahabat. Oh, pangantena ya, Mang. Oh iya teh pangantena, teteh. Alhamdulillah. Salamanillah sareng tak saha teteh. Kumaha da mah? Tuh panganten oge ikut nanti ikut masak, sahabat. Sareng teteh saha? Hah? Iis. Sareng teteh ngantosan naon ieu teh? Teh, daging naon? Kulit yang datang kulit. Kulit naon ieu? Kulit domba, kulit ayam teh. Kulit buaya Oh, juga. kulit. Teteh. Ya. Karena itu tak gogona kalau emang dek. Bu Arisa tenang ada masa bara tusuk. Jadi 3.000 sekitaran 3.000 4.000 kayak gitunya. Kang naon mah ieu? Kang naon? Ya kamu eta kamu islau. Pais lauk. Mais. Oh, sabaraha kilo lauk? Seberapa kilo? 70. 70. Sabaraha kilo disadiakeun Bu ieu Kang Mas sate ayam? Kilo itu saya beli. 60 kilo nya. Sadayana Kang sate. Dayana. Sate nah ieu mah oh bakakna mah di ieu mah di lah di kulu beula. Oh, engke dibakar mah? Oh, langsung dibakarnya. Ini mah cara yang tidak biasa, sahabat ya, bikin bakakaknya. Biasa mah. Pokoknya mah nanti parasmanan di dia mah hiji lauk ge teu dipotongna. Sugema we pokona mah. Ieu mah ala langsung padang ieu mah hiji. Pasti amplopna adeung mah. Tidak pengiritan tehnya. Biasanya kan sok abi ari ngonten dia mah dibelah gitu janten 2 lamun ageng. Lamun alit janten 2, lamun ageng janten 3 gitu. Matakna ieu nanti lamun ieu teh parasmanan teh sok bagian huluna. Ari ieu mah ngadamal sabaraha hiji? Ieu Bu. Hah? Tos beres 30. 30 bungkus. Anu bade didamelna sabaraha kinten-kintena Bu? Anu 70 kilo teh. Sabaraha? Oh, 60 bungkus Bu. Oh, sahabat ya. Digotong sama cowoknya. Itu mah pepes, sahabat. Eta mah daging sapi Bu, eta mah. Tuh, si Buna ya mah kereng masukin ini sahabat, daging sapinya sahabat. Ini mah kayaknya buat ini Bu ya, buat gede-gede mah buat apa? Rendangnya, rendang Bu. Bu hari itu bakakakna sabaraha hiji tuh? Bakakak. Oh, 3 bakakak. Mau rebus cabenya sahabat. Tetelan ya, tetelan ayam punya. Itu kang naon isina naon? Oh, nu kang nu daramelnya. Tas lilis aya nama punya. Itu iya nanti teu kereceman sih Bu. Pan iya nanti sok itu peurinya Bu ya. Tas biasa. Ibu ieu mah ya Bu Kokom paling nanti paling jago pokoknya mah. Jadi masak naon oge hayu siap. Kentang hayu. Teteh ieu tinggal golak bisi saat tos beres. Oh. Bisi asa. Jadi mereka tinggal kuno hajat mah Bu Kokom anu paling sibuk pokoknya mah anu paling getol tuh ayeuna masak ieu nanti gegero oh eta mah dipinihan mah eta mah di suasana hajatan pernikahan di kampung Surabaya sahabat tuh si ibunya lagi naruhin daging sahabat ya daging naon tuh sahabat ya di suasana sore ini masih udah sore sahabat masih sibuk di dapur hajatan pernikahan di kampung Surabaya sahabat ya. Nyanak naon eta? Papais. Papais. Pais lauk. Oh, papais lauk. Sabaraha kilo eta, Pak? Tos dilebetkeun eta nanti laukna. Oh, namanya saparo gitu nya. Sabaraha kilo, Bu? 60 per kilo, Bu? Daging ayam, daging sapi. Oh, daging ayam sareng sapi tuh. Si ibu nak nanti keur nyiksikan ieu nanti nek tekan nanti Bu. Cabe kanggo naon Bu ya? Kanggo naon? Kamu samara. Kanggo samara naon Bu? Hah? Rendang.
Oh, kanggo rendang. Oh, ya rendang oge di dia gitu nya. Bu ari satena ada mal sabaraha tusuk di dia? Tak, atau sajan? Hah? Tacan. 30.000 gitu 4.000. 3.000. 3.000 sekitaran 3.000 4.000 kayak gitunya. Oh, sahabat ya. Udah sore masih sibuk sahabat tuh. Tuh, sahabatnya. Teteh nuju ngantos sanaon? Jadi Mas Alma goblok ih. Ngantos sanaon ieu, Teh? Gantusan Teh, daging naon? kulit yang gantusan kulit. Kulit naon ieu? Kulit domba, kulit ayam teh. Kulit buaya Oh, juga. kulit. Ya teh gadis tos nikah teh. Can. Aduh, ya pangantena ya mah. Oh, iya teh pangantena, Teteh. Alhamdulillah. Salamanillah sareng saha Teteh? Kumaha da mah? Tuh panganten oge ikut masak sahabat. Sareng Teteh saha? Hah? Iis, Sareng Teteh Iis ka orang mana teh nikah? orang gentong Ciawi. Oh, ka orang Gentong Ciawi. Tasik berarti nya. Alhamdulillah tuh si Tetehna rajin sahabat. Nunggu nunggu daging sahabat, masak ikut masak tehnya. Iya. Me engal-engal kelarnya. Engal-engal kelarnya. Amin. Ya hoyong nama. Sareng saha nikahna teh? Sareng Ilham. Ilham. Teteh sareng saha? Dede. Sawa ka tetehnya mudah-mudahan sing engal nanti sing engal beres ya masakna. Amin. Ditabu sabaraha tadi mantosan ieu masak. Hah? Lumayan. Lumayan sudah salah. Ditabu sabaraha lumayan teh. Terang ya itu ieu rai tah. Oh eta mah rai. Oh ieu mah rai tah. Oh itu mah raina sahabat tuh. Teteh bade ka mana atuh? Engal dia bisa tutung ieu dagingna. Rumput. Ditabu genep punya. Tuh, sok tehnya lajeng tehnya puntennya ngawagelnya. Ieu nanti naros tehnya. Rajin bener sih teh. Ieu mah sahabat lagi bikin lagi bersihin daun. Kanggo naon mah ieu? Kanggo naon? Ya, kanggo eta, kanggo islau. Pais lauk. Mais. Oh, sabaraha kilo laukna? Sabaraha kilo? 70. 70. Allahu akbar. Ieu mah hajat gede berarti mah nya. Alah, lumayan. Lumayannya. Sanes lumayan deh mah 70 kilo mah. Pokona mah gebiar ya pokona mah nya mah. Ari sareng sahana ieu? Ya. Eta anak. Oh, sareng urang kalina tuh kerja sama sama orang tua sahabat tuh. Buat pepes ikan sahabat. Nah, ini pepes ikannya tuh sahabat 70 kilo sahabat ya. Tuh, si ibuna tuh. Ieu mah keur ngawedal-wedal ieu nanti bumbuna dikodok-kodok nyampe ka jero si ibu eta. Me ieu bunya. Me nanti me nyerap bumbuna punya. Ibu ka dieu atuh tinggalna, Bu. Nya manisieun di kamera teh, Bu. Tos ngadamal sabaraha hiji? Ieu, Bu. Hah? Tos beres 30 bungkus. Anu bade didamelna sabaraha kinten-kintenna Bu? Anu 70 kilo teh. Sabaraha? Oh, 60 bungkus punya 70 kilo daging ikan tehnya. Sabar. Biasa nama teh nanti dipotongan nanti dipotongan. Ngirit nu dipotong. Oh, nu dipotongan mah nu ngirit ieu mah hiji teh langsung warak gitu punya. Betul, yang simpel. Oh, yang simpel, yang engal-engal beres pada malan punya. Si tetehna nanti nutup wae muka jadi teu katingal. Aduh. Daging naon eta Bu? Aduh si Ibu. Ayam, Ayam, kanggo naon eta Bu? kanggo sate. Oh, kanggo sate. Nah, gini di kulu baheula. Da ieu beungeung, sok seueurna bau. Oh, gitunya. Dibelem digoreng kana Bu? Teh mah bade dibeulem. Sabaraha kilo disadiakeun Bu ieu kanggo sate ayam? Kilo itu. Hah? Sadayana sabaraha kilo Bu? Urang udah gila. Hah? Sabaraha kilo? Nu ka sabaraha kilo? Ariana tos dicacag sabaraha kilo? Hah? Sabaraha kilo ieu daging hayam meuli. 60 kilo ya. Sadayana kanggo sate. Sadayana. Oh, alhamdulillah sahabatnya. Nah, ya mah wargi sahabat keur nyobian ieu ya. Nyobian kentang kade. Ya, Ieu naon teh disebat saha tuh? Wa tawana naon ieu teh? Ka Cibu teh. Raka berarti tetehnya. Teteh meureunnya, teteh tuh teh.
Kade teh CF teh nya. Ieu na teh. Moal Mas. Kentangna yang ngarosan unggul we nya. Sabaraha kilo kentangna di Kan sadeu. terus terang. Itu sih. Dapun rai nu ieu na. Oh gitu dah. 50. Oh 50 kilo. Alhamdulillahnya. Kita bu sabaraha ieu damelna teh. Abu genep. Abu genep enjing-enjing tadi. Mohon. Oh alhamdulillah. Wah kita acan beresnya. Acan. Sate mah teh acan di ieu, teh acan di ditusukannya. Acan ka wengi. Nah ini sahabat nih, ini untuk buat sate sahabat ya, tapi direbus dulu tuh, direbus dulu di situ, nanti tinggal nusuk-nusuk. Ini mah nih sahabat nih, biasanya apa susuguh ya, biar apa selamat yang punya hajatnya juga yang kerjanya selamat sahabat ya, pada sehat. Biasa kalau ada apa hajatan pernikahan suka ada sesajen ya, sesajen. Nah, iya nanti rajin kaditu kadieu bolak-balik ke ngagorengan ieu nanti ngagorengan kentang. Panas. Hareudang mah nya. Henteu semangat wae si mama katanya cenghar gitu teu aya lesu-lesu jeung terus ti anjing-anjing barang damel ge mah nya. Tuh sahabatnya. Bu Mas sanes di dieu, sanes di Surabaya. Di mana itu? Di mana? Oh, Gombong. Oh. Oh, iya pun alo. Ya biasa napan teh anjing-anjing teh nya. Oh, istri pamungkas teh bereng tangkel lohor teh paling nungtutan aduh tos beres paling. Sok seueur gitu punya. Sabaraha sadayana nu daramal di dia istri hungkul tadi. Ka atuh ada seueur. Seueur. Nuntut sumping ieu teh aya ieu sumping ieu teh aya ieu. Oh gitu. Biasanya makan sok ieu nanti sok nya gitu bareng gitunya istri. Paling kewengi pamegat mah di Pamegat mah. seueur kita seharian tos seharian nyari sit mah di dieu nya saareuih. Oh tadi mah araya meureun udara mah. Ya paling sanggeu eta tos isa araya di pamegat. Oh nusukan sareng ieu meureunnya nanu teh ngabakar meureunnya. Kita terus ngabalakar pamegat. Nah ini mas sahabat ya pepes yang udah udah jadi nih. Sabaraha bungkus mah ieu mah? Ah namanya sakieu. Sakit teh dihetang gitu? Henteu. Oh teh dihetang. Acan beres, Mbak. Ente sapali gitu dihetangna. Mohon sabar hiji ieu Tuh sahabat tadi mah kan dari pihak yang bungkusin itu 60 bungkus punya. Iya mah duka sabaraha teh dihetang soalna. Ku pameget cenah nu berat-berat mah. Nya nya? Oh sahabat ya, digotong sama siapanya. Itu mah pepes sahabat. Was pak, ngagicau. Kuat sini tuh. Bu, ari ieu kanggo naon teh acan disiksekan mah? Ya, nya. Kanggo ieu na ieu mah pangheureunana kitu sayuranana. Oh, kanggo sop pangintennya. Oh. Kanggo sapcai sop meureunnya. Oh, teh acan didamelannya. Kewe bengi ieu mah disiksekanana. Oh, ngadadak gitunya rada wengian itunya. Aya nama pan kideung deui baru. Iya. Tuh. Nyakin kasih gede bae kitu. Eta mah daging sapi, Bu, eta mah. Mohon Oh. Kanggo sate oge eta. sami pangipan.
Jadi kepala yang masaknya belum ada kesini gitu punya. Itu di dapur emang itu pakainya kalau tempat pasang merah. Tuh si Buna ya mah kereng masukin ini sahabat, daging sapinya sahabat. Ini mah kayaknya buat ini Bu ya, buat gede-gede mah buat apa? Rendangnya, rendang tuh. Bu ari itu bakakakna sabar hiji itu? Bakakak. Oh, tilu bakakak. Mama istirahat we maunya. Calik we nya bagian calik. Ya teh ibu, teh. Oh ibu. Raka. Oh raka teh teh. Berarti anu nikah ya teh. Anu nikahkeun teh putra. Oh, mohon. Bade di naon eta apa di cobian? Mohon, ada yang ini syarat. Oh. Oh iya mah kangge syaratnya. Mohon. Syarat papali karahun. Kakarahunnya. Meh salamet gitu nya sadayana, sarehat anu daramona. Lancar anu gado ieu na. Tarik dulu cabe. Salah. Mau rebus cabai ini sahabat. Buat bumbu rendang punya. Seberapa kilo itu Bu Syur? Cabe madu kami ieu teh ah. Ibu mah masak we nya, penting masak. Samara ya. Bereng. Tuh sahabat lagi diangkat sahabat ya. Eta mah ngaleumpeukeun hungkul meureun Bu. Ngaleumpeukeun hungkul moal naon. Tetelan ya mah tetelan hayam punya. Ibu punten nya abi bisi ieu naon teh. Kapi-kapina abi da terang kita. Bu ya saya udah menuju kontennya. Panas sahabat ya. Amat di Banten tadi tanya. Di Banten. Tuh sahabat, di Banten ieu mah tadi guys nanti kataloge di Cepengan tadi ge. Tengah ieu teh. Tengah nanti tengah las. Banten KW nya. Tah ieu ge engke geura di Cepengan teh make ieu nanti cempal sia mah ieu. Tadi ge da tengah ieu tengah cempal. Sok siapa bade aktris ya? Bagian naon? Hah? Manoran? Iya mandoran. Oh, Mandora tehnya. Teteh asli orang dia teh. Oh, kawas rakananya, rakana sia. Oh, alo na. Tuh, gacan beres banyak. Si mama paling semangat itu tadi tas ya nanti tas ngabereskeun daun langsung ngabumbuan. Oh iya mah. Pokoknya mah nanti parasmanan di dia mah hiji laukna ge teh dipotongan. Sugema we pokoknya mah. Iya mah ala langsung padang ieu mah hiji-hiji. Pasti amplopna ageung mah. Tidak pengiritan tehnya. Biasanya kan sok abi ari ngonten dia mah dibelah gitu janten 2 lamun ageng. Lamun alit janten 2 lamun ageng janten 3 gitu. Matakna ieu nanti lamun ieu teh parasmanan teh sok bagian huluna. Ari ieu mah moalnya ieu mah sagelempeng mah kitu nya. Bakal tinggalin huluna mah. Pokona mah dicanak sadayana we moal aya pulah pilih. Ieu teh dua nu hajat mah nya. Tiluan. Oh tiluan, pantesan nu damelna berarti kabagi-bagi merenya nu ngabantosana tatang teh meureun. Bingung ka ini. Di kan ka mana di sirek di rumah? Sirek bisnis.
Oh, Bapak RT nah. Oh, berarti bagian kaditu kadi ya merenya. Nu hajatna di ditu ongko di dia ongko itu Pak. Tadi mah bagian ngalaponteng banyak. Tadi mah bagian ngadem bonteng. Ah, Sareng kacang. kacangnya. Padahal tas gaduh bontengnya. Tuh, sahabatnya di dalam. Iya mah gadis desa ya. Teh. Oh, sanes gadis desa. Nggak ada mana teh eta? Hah? Iya. Oh, bumbu. Kang naon eta teh? Gimana? Ente kang naon bumbu naon eta teh? Kental gitu. Bumbu segala. Oh, segalanya. Nyalira we nya kayak ngabantas. Nyalira. Eta sami bumbuna sami ieu bumbu. Ieu mah ieu muncang. Oh, eta mah muncang itu naon? Bawang. Oh, itu mah bawang sahabat tuh. Kalau ini mah bawang, ini mah muncang sahabat. Tuh, si teteh mah dikirain teh tadi teh gadis desa. Biasa tuh teh jantan gadis desa dewe nya. Nya gadis sama tijinya. Nya. Teteh langsung ditutupan teh mukana sieun teh. Bisi viral. Ente ngabantosan teteh. Abi mah sok resep nanti ngudag-ngudag anu ieu teh nanti anu sinu kamera teh. Nu si mama tuh cicing we si mama nyantai nya mah nya. Ngamanoran ya bener. Tah, ieu mah teh sabar. Lompat ka mana atuh? Lompat ka mana manya? Tetelan ieu teh kang naon isina naon? Ieu mah kanggo maman we ayeuna nu da. Oh, nu kanggo nu daramel nya. Tah. Iya mah nu ti Banten teh sahabat ya. Tuh. Teu panasannya eta sakitu panasnya. Si teteh kuam keong. Suasananya mau hujannya sahabat nih di suasana hajatan pernikahan di kampung Surabaya itu sahabat. Tapi alhamdulillah gerimis juga enggak cuman merupuk saeutik sahabat. Jika di sarang sih nantinya. Anu hajatna. Tas leuleus aya nama punya. Itu iya nanti teu kekereucuman sih Bu. Pan iya nanti sok teu peurinya punya. Tas biasa. Biasa ya mah. Tas biasa sahabat tuh si Buna. Ente kesangan deh si Ibu mah. Padahal tadi barang damel bolak-balik. Si Ibu mah. Masak daging hayu tadi teh. Masak kentang hayu punya. Etahan senengan pokok. Mana? Bisa angus. Teteh aslina teteh mah jadi manornya. Ngamanoran we. Oh, nemereureut teteh mah. Oh, bagian naon tadi teh? Cabe panas aya. Oh, pantesan, tapi si punya itu teh. Teu si ibu ieu mah ya Bu Kokom paling nanti. Paling jago pokoknya mah. Jadi masak naon oge hayu, siap. Kentang hayu. Iya hayu. Lamun dangdan heula berarti bobohongan hajatna. Mendangdan heula. Teteh ieu tinggal golak bisi saat tos beres. Oh. Bisi asa.
Ya. Jadi mereka tinggal kuno hajatna mah Bu Kokom anu paling sibuk pokoknya mah, anu paling getol. Tuh. Ayeuna masak ieu nanti gegero. Ngisikan bahasa. Ibu Kokom nu paling semangat ya pokoknya mah di hajatan Kampung Surabaya mah. Digiwin Dudi ku kucing. Oh, eta mah dipinihan mah eta mah. Sabaraha kinten-kinten eta dipinihan kitu teh sini. Mah atuh buka sabaraha puluhnya. Enten aya 30 mah. 30. Jadi sok ngarempot ieu mah dah aya. Kata- Sok kitu mang eta mah abet kitu. Ya, sok ngarempot mah abet. Hiji dia tuh apa gitu? 30 bungkus sahabat ya, satu kali itu apa namanya teh, satu kali ngukus ikannya, pepes ikannya sahabat. Katanya nah ya mah oh bakakna di mah di lah di kulu beula. Oh engke dibakar mah. Oh langsung dibakarnya. Jadi tadi kan ada di Cibugal mah di lumer-lumer tuh kawasan teh kawas lauk deui gini ya. Oh ya mah digebruskan langsung ka dieu nya. Asep baraya euy. Dibakar dibeulem mak. Iya gadis desa teh ieu teh mantosan. Teh. Hey. Gadis desa. Gadis desa teh mantosan. Scroll HP wae gadis desa mah. Tuh, ya mah sahabat. Ieu naon ge teh? Bosan. Nanti. Ade. Bosan. Teu bosan teh. Bu ah. Ini sani atau ngokon gitu yuk. Bakakna ieu mah di kulub. Di apa? Di kokom cantik kadiekeun. Di kulub heula sahabatnya. Tuh. Bekah gitu. Ieu mah cenah teh lintu ya nama punya. Hayamna lintu. Eusi cenah teh. Hayam iya kan hayam kampung. Sanes. Oh, sanes. Oh, pantes. Oh, hayam iya pantesan atuh. Kabi kokom sarangna kabi kokom. Di lubak kakak ayam sahabatnya. Ini mah cara yang tidak biasa sahabat ya bikin bakakaknya. Biasanya langsung di lumer pakai bumbu kalau di daerah Sumedang mah. Ini mah di kulub heula ya mah. Tapi ya teh langsung tos di kulub teh di bumbuan deui teh Bu. Oh langsung Di bumbuan. di bumbuan heula ieu teh nya. Oke, langsung dibakar gitu. Berarti dua kali. Tapi makannya. Tapi jadi dua kali prosesnya. Hari di Cibugal mah ada di bumbu langsung dibakar. Mohon. Biar meresap. Nu silih betotna Oh meh hipu manya, meh hipunya. Jika mentah. Tapi da setiap daerah ge punya aya benten-benten gitunya henteu sami gitu sanaos orang Sunda gitunya adat istiadat pasti benten gitunya. Tekenging ayeuna benten daerah gitunya walaupun teh salemur oge kadang sok benten masakan teh gitunya sok benten. Jadi ieu mah kategori dina masakna kumaha anu juru masak nya. Juru masak leres-leres. Eta nek mencit deui doma. mencit sapi. Mencit sapi tuh, mencit dari sapi jeung sahabat tuh. Bisi kurang.